Hop hop. Kada dia berudak. Gas, ayo. Ayo. Oh, dari yuk. Jadi kieu anak king, rek mere pesen kamarane, terutama jang maneh odoy. Budak anu panggedena sing kudu bisa jadi ngajaga ka adi-adi maneh. Jadi marane kudu alakul. Rek terjadi nanaon oge barengan tuluy ulah nutupkeun ka babisa. Jeung omat barudak marane ulah poho ngaji. Ulah poho salat oge. Soalna eta teh bakal ngajaga kana diri marane. Geus aya nama barudak. Makalakeun suruh aki rek nyangu kuat. Siap, Ki. Boy. Kang maneh? Naon ka dieu sia? Cairan. Mana kuat ya? Orang traktir mang dulu nama. Sudah. Tap. Wah, ini ayam salah Ano? Iya, ini lagi pengaruh salah Ngobrol kita jalan pengawan ya kan sekarang mau. Sudah buat aja. Jadi tidak itu restorannya. Jangan lagi jalan ya, orang yang bawa you siap bos, siap jangan nanti terus kemarin beresan? Bos masalah kemarin beresan? Beres. Bisa nama aja lah beraksi dari itu bingung ada tempatnya gimana bingung sama ini
Mamprang sih euy. Baik di ka dieu naon kan. Susah naon datang deui ka dieu mah. Kalam, orang kadang lain erek neangan rame. Orang erek memastikan orang jadi pikiran kamari kene. Maksudnya kumaha? Orang erek nanya eta, kalau menang di mana? Urang kudu nanya ka mana? Eta kalau nanti mana? Langsung we. Karena teh amonnya. Di mana Pregi? Kan jadi bener mana teh adik urang ya, salmanya teh. Ari si Odoy ka mana? Hah? Gue eta teh urang teh apa sodoy di mana? Urang ge neangan. Urang sana teh yang pas dendam anu masa lalu. Hari masalah balas dendam mah. Urang itu kepikiran hayang, tapi urang hayang tiluan balas dendam mah. Masih urang teh angan si Odoy. Balas dendam mah. Ayo sih. Canik ada kontes ke mana? Emang salah. Lu siap kok. Mana naon ra? Tegang. Masih tuh kurang antar ke mana? Ayo tuh, ayo. Sampurasun apa? Rampes. Kunaon eta jang? Maneh beungeut maneh gareuneuk kitu? Digebugan, Bah. Ai ari maneh. Ini kabisa ku aing diajarkeun teh. Cuma sia ku aing diajarkeun selama ieu gelut. Bari eleh keneh mah. Ampun, Bah. Ampun. Esuk page Thomas sia kudu diajar deui. Siap, Bah. Ari sia guru macam naon ha? Ibaran anjeun. Wani-wani datang-datang ka padepokan aing. Ursa ukur ngariweukeun. Naon siap tuh tadi aing mah. Ya cincin nepikeun ka rage urang mau poho. Ya menang di mana? Ngaku ha? Eta cincin pamere ti aki urang anu ngurus urang teu leutik. Ya gimana? Sangaran akina? Aki urang nyaeta Ki Abdul Bakiak. Pernah ngadenge meureun maneh ngaranana? Atuh ari kitu mah maneh teh Odoy. Tah deui masih odoy. Nah, marane apa ngaran urang? Mana pasti apa doy kan kalau ngieu doy. Aku tak apa ya urang. Pregi. Kamarana wae marane. Waduh. Urang euy. Apa namanya kok kene lah. Oh. Kenapa milihnya orang yuk? Aya nu kudik belum.